sayyidi saking buburat najisun iku najis walau sahu walau mulai yunfa'an bulan mudawi kalau sahiku seduhuni kalakuan iku araden hampura apa anhu saking ma'abdkan walahu yakfi gusluhu bima'in wa turab lan saduhuni kalakuan iku cukup pengawasun ma'ab kalawan banyu lan lebu wala yajibu wa yuqawara wa yuqahalan warawajib apa yang tahadan korek yang ma'ab lan den buang ma'ab walau tahamalatil jarihadun lan lamun tahamalat lan lamun indihan apa al-jarihatu jarihah hewan kang buburat halau sayyidin yatasyaburana nefaqatalat maka matani ya jarihahu inusayid bisikliha galawan abad jariha halal fil awzari maka halal ya sayyid dalam mungguh kaulat walau kana biadihi sikinan lan lamunana ikut dedap galawan tangan uang opaladin fasaqapa maka logor ya sikin wan jawahabi saidun lan narima kata tuan di kalawan sikin opo buburat Daga-daga-dawangan muknadun selabihi kalawan uang apa syatun wadusu walad tawiya sikin fiadi kalau tawiya sikin ikut dedepin dalam tangannya uang fan qata'ul kumwa maka narima pegat apa hukum yasad wa mari'uha lan marina yasad awis tarsala kalbun binafs adawa narima mencaro puasa kalawan awak ke kalbun pokotala maka mateni ya kalbun buronan lan yahila maka orang halal ya mazukiro maka orang halal ya mazukiro kawalan juga ya walam yakadha wa kadhalan alaiki laiki lam yahila lawis tersalal kalbun lan lamun cara pa asu pa agrahu maka ngawucuhaken kalbun sahibu pegang anduani kalbun pazada adu maka upo malayuni kalbun fil asahi dalam mangguh kaul aswah dalam mangguh kaul cagem badah hiji kanggo haji dua hajah tilu oge ka almarhum lahir tokoh masnad al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih keneh ngabahas dina fikih tentang hewan buron, sebut moro atau ngabubur. Panjang cerita anak geus nu kaliwat teu kudu nyieun kitab deui keur mahese boro-boro macana ge puyeng, boro-boro maca ngadengikeun ge puyeng, boro-boro ngadengikeun ieu daekna ge ku puyeng, dasar buang kawarah doang ya rese. Ya Allah, tapi urang mah alhamdulillahirabbil daek dibere ku Allah, dibere daek datang geus datang, dibere daek ngawudu, eta ge geus anugrah. Ngaji nomor sabaraha meur etalah anugerah Allah. Itu gitu cenah kiai, urusan uduk mata adat. Duh jelas lah niatna babarengan ngaji teh kadengina mah biasa bae, padahal mah ieu teh keur nyaritakeun bahasa-bahasa sang Khaliq, bahasa Gusti Allah anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi wahyu ngaranna. Aya di lembur ge mong haji wahyu, Pak Wahyu, tukang main remi, Pak Wahyu polisi aya, abri aya, tarolol tah mah. Ya Pak Wahyu mukjizat kayak gitu. Jitu kaharti Al-Quran beda bahasa Gusti ditarjamahkeun ku utusanana Rasul ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dikarupingkeun ku para sahabat kahartos lantaran bahasana Arab di Mekah mah. Ai urang makan bahasana kronjo, wah mengkono, aya suker gewi, orang ngertos, orang isok gitu. Akhirnya kan diterjemahkeun ku ulama bahasa Kangjeng teh jadilah ijma, tetap bahasa Arab. Akhirnya diterjemahkeun ku ulama-ulama di urang aya Syekh Nawawi Al-Bantani, jeung loba-loba deui ulama anu narjamah-narjamahkeun ngaranna nakil pentukil. Teka harti keneh bahasana Arab-Arab keneh, sebab bahasa Arab mah bahasa nu bakal kapake di surga. Jadi urang kabehan engke di surga make bahasana Arab. Urang mana meureun teh? Urang kabehan jasa urang we. Pugu salat subuh ge qodoan. Asa dekat surgana asa sakitu geus alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa Arab mah hese gemerna kudunya mubtada khobar syarat jawab, kudunya fi'il jeung fa'il
tuluy aya kalimah mufrad aya jamak nage aya jamak salim aya jamak ghair salim wah aya jumlah nage jumlah syartiyah jumlah fi'liyah jumlah khabariyah jumlah mudrah jeung sajabah hese aju kalimat lagi aya nu hakikat aya nu majaz parang sana ngaji kumaha beureum ye badak eta santri di pondok ngagoler bekadeung ku urang lain keur naon keur ngapalkeun ih kadeung dawa ngagoler bae di majelis di masjid ku urang kadeungna bangun lalagan keur ngapalkeun nyaho balik itu bisa nganaon tapi tigali hasil dan numarondok minimal jang dirina wauh ka Allah teu kudu dihese-hese ibadah akhirnya kan ku urang dibaca kitabna lantaran bahasa Arab perlu penerangan nah ieu urang teh ya keur nerangkeun bahasa ijma ulama nu meunang tina hadis Kangjeng hadisna jelaskeun Al-Qur'an bahasa Gusti atuh urang teh kumaha teh keur ngobrol jeung Gusti teh Masya Allah mikir Masya Allah engkau mikir ente Allah naya polisi mah tewak habek aja cek polisi kasus naon cenah ki ambalaya perbalna loba jasa tuh jadi urang teh keur badak adab-adabanana aya beda jeung sakola mah ngahiji jeung awewe urang mah teu meunang mantak awewe di dieu mah teu meunang ngaraji sebenarnya mah ulah geus diari mah bae sawedak geus sawedak cemrok salaki di kawan ka ngaji eta ongkosna eta pemajikan datangnya dia ke dahar beres kaja deui naon deui Kak istirahat geus istirahat teh ulah kena capek ka kamar oh salat dahar deui menang geus sabulan ieu bon ieu Kak ada geus ada dahar nanti mana atuh tah ieu jadi urang teh kudu make aturan gatur sorangan we gerege diuk dan rapi ulah ngahiji jeung awewe seakan-akan urang keur berhadapan jeung Allah minimalna jeung Kangjeng Nabi minimalna pisan jeung para aulia Allah orang lamun kadeuleu ku Gusti Allah keur nundutan kan isi mending hese sekali asli tawa daripada nundutan kos manuk tilir mah kitu kan tilir teu celentong eta jadi urang sing tegep aju Gusti bakan lain leuh zahir innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate utuh meunang ngagelok hiji we abdi teh hayang dipake karido ku Gusti rek neangan ilmu Gusti jang ngaladen ka Gusti sebab abdi rek balik ka Gusti cukup geus sakitu ge masyaallah ngomong mah buku pabelit bae jero hate aduh cak Gusti bagus amat sia niat motor sia nang meulita nang ridit ngomong doang sia tuh kan jadi benang bae urang ku Allah nya ayo Gusti Allah hampura moal deui abdi ngridit geus beres ieu mah lah sok bener geura ge diri urang
wal kebal urang hirup di dunia teh rugi amat mun urang maot mawa dosa anu buah dihampura buah teu keur carita atuh tah urusan Gusti urusan ngampur urang na bangkawaratan teu dihareupeun Gusti ya Allah ya Rabb manuk diboroku anjing dilepaskan kurang si Bopi ngaran Bopi sekolah tek 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 kejar manuk tuna bawa hirup atau pae pan meureun aya tempat ngagegel na bolong meureun digegel ku huntuna urut ngagegel na teh pan meureun aya getihan atuh getih teh pan meureun ngaraca kana anggotana getih nu ngaraca ka anggota urut gegelan anjing nu status anjing eta adalah mugolazoh eta kumaha Masya Allah kanu kitu-kitu dicarita nu kaliwat pokona urang lamun ngaji fikih nu kaliwat pas ngaji nahwu fikih enggak sajajar jeung nahwu maca salahna aja kiai mau salahna maca ulah coba-coba jeung kiai maca kiai adalil maca kiai adalil maca kiai adalil ih atuh geus bukan fi arden anu batuk salah meureun aing ge fi ardon ada nu batuk salah meureun aing fi ardon aya kene bae nu batuk fi ard batuk kene bae goblok sia aing ardin ardon ardun ard sia batuk bae emang naon sia batuk bae ngabatukan aing kan kula mah keur boga panyakit batuk oh sia juga teh sia jeung sarikeun aing mah salahna jadi mah santri baca kitab teh santri salahna digeropakeun tadi dijeerkeun dah sompongna aing ardin ardon ardun ard maknana mah bumi-bumi kene goblok atuh kumaha sia bae tah santri sepeleng eta santri anu sepeleng bajingan ngaranna nyalah-nyalahkeun aing nyana mah teu monok aing monok embung disalahkeun tolol aya aturan atuh tah maca ge aya aturan urang ke santri mah kabeh sadunya terutama di Indonesia lamun ngadenge pejabat naik teh deuk ceramah urang anu endap-endapan maca khutbahna endep-endep maca Quran aing doraka ngadengekeun nyana maca hadis ya Allah hampir rata-rata pejabat tah teu ngoreksi kana babacana nanya atuh nanya jadi lembur lagi aya ustad ieu aing diangkat jadi lurah ieu aing camat atuh kudu nyoloyo besi engke aing dititah ngomong taya khutbahna kumaha nanya nyana nu ngomong nyana nu khutbah aing endap-endapan kos manuk tili lain ngok bae didayekeun salah teh kajen geus kadituna mah politik tadi ieu bahasa Arabna Masya Allah kimimiti pejabat luhur datang ke pejabat handap mayoritas karar itu berarti bok-brokan di orang bacaanana behlanan komo kadenge ka serang serang mah tuh bismillah na kudu mantep kan bismillahirrahmanirrahim atuh ceramah teh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim pan salat ya mah urang serang ongkoh jadi pejabat tebecus ongkoh urang Banten ongkoh bok-brok ongkoh
atuh serang-serang ting mah di Banten-Banten ting mah rapi-rapi babacaana atuh kajen geus korupsi mah urusan nyana babacaana be urang ulah datang ka aduh salah ulah kikituan tah hate teh disalamna keneh geus lain puyang aing ngadeng santri mah kabeh mereka situ masyaallah lah cenah kiai sok kitu aing mah kitu bae sia anu teu kitu goblok sing bener tanya kiai tah mun ceramah teh panggieunkeun khutbahna tah tabitna 10 juta tah kan jadi makmur kabehan lah cenah dasar kiai mah hayang lain hayang pantes tuh Ki Fudoli jadi nang kaangkat dah tungtungna mah ya keur carita we jadi ulah haju ya Allah sengseureikeun umat di Banten makan komo ka kresek ka kronjo mau kan paraseh sebab eta mah katincak ku Maulana Hasanuddin dongeng Abah Syekh Maulana Hasanuddin nincak ka dieu tah ka kronjo ka kresek ka mau kudu sok ngecek ngarecokeun sia mau tah pas di kesempatan terjadi madak bokrok sepatan waduh bakrojna bagus-bagus deh ke Cilongok ka dieu siapa asud gai ya Allah teh katincak doang ku Syekh Maulana Hasanuddin dongeng Abah ka kronjo ka kresek ka mau jadi makro dia coba dengekeun orang mau orang kronjo orang kresek maksudnya asal belajar bisa nutup belajar mah pagon mengkonon ngan tese gitu maksudnya tese bener gua bisa ya santri biasa gimana ya kronjo dengekeun rada baragus we kresek mau tapi lamun ini dari mana nih Paku Aci dari Rawa Idang brengseknya tapi nu belajar mah bagus keur carita tu belajar harese ya Allah tak ieu kan jadi masalah digegel lah ku anjing tentuna kan cakipanana gegelanana nancep teh keluar lah getih ngocor tina mugolago wala asaran lil akitab ti aya pengaruh sama sekali karena bolongan nu ngocorkeun kana getih masalah getih ambalaya ka awakna ka sagalana masalah eta mah sakumaha tanawulil farah sakumaha ulat alet kutai masalah cuman bedana kudu disertungkul halal maksudnya halal aing nggon ngagegelna urut ngagegel wa ma'dul kalbi minas saydin najisun hari urut ngagegel anjing tina boroan teh najis tah urut gegelanana eta najis teh najis mugolawok geus kulantaran najis atuh kudu disertu bahasa sertu dihandap urang nyaritakeun najis teh aya najis mukhaffafah aya najis mugolawok mutawassithah ieu dibahas baheula iraha cenah kieu cuma gajina si ku ari baheula bego tuh gajina ku ari aya tuh nu datang ka kula kieu cenah tuh ngaju datang luhur bae ti handap deui ke ieu tuh sia bae mudah-mudahan panjang umur hayang balik deui ngaji ka handap deui satu sia di dieu bae cicing ulah balik-balik ke di pagahan ku Abah Haji teh awal kan curang ai urang ngaji babarengan hayang balik deui ai titah cicing di dieu di awal di pagahan embung emang sia mah kumaha karep sia meureunnya tah ieu ngajina ku ari urang geus buronan tah urut
kegelanana najis mughaladzah mesti diseretu wal asahu arjeh asal kos gitu bege timbul kaul asah annahu la yu'fa anhu urut gegelanana eta adalah teu dihampura wal asahu annahu la yu'fa tapi wa annahu yakfi ghusluhu bima'in wa turab teu dihampura mun diantep cuman bisa dikumbah cara ngumbahna lantaran najis mughaladzah ieu mah kudu 7 kali ngumbah annahu yakfi ghusluhu sab'an bima'in wa turab make cai jeung make tanuh dina salah sahiji kumbahan anu 7 manuk bawa ka imah hirup keneh pencit paeh geus tinggal bubutan masalah halal terus urut gegelanana urang kumbat 7 kali salah sahiji na kudu make lebu dek di mana bae banjur heula kaduana taneuhan karat nu genepna deui nu 5na deui berarti cai biasa atau 1 2 3 4 5 genep ka 7na taneuhan masalah babari jasa kan ya terserah apa digoreng jeung taneuh-taneuhna atuh siapa protes bae ya Allah ya Rabbi di taneuhanna deka 1 deka 2 deka 3 deka 4 deka 5 deka genep ka 7 no problem tapi geus jauh makan geunah jauh dek kieu masalah tuh ya Allah hayang babari mah kieu teh urang manuk urang akan dikeleuweung nah manggi hirup keneh pencit aya bolong urut gegelan anjingna aya sawah kan loba leutakan atuh geus bae dikasawakeun blak aju ditengdet kurang make suku ka handap jadi nu disertu teh lain urut gegelanna wah bae angkat ya eta keur carita praktis sebab di negara urang negara pertanian teh disebutna negara agraris tuh di lembur ulama itu kan perekonomian jadi negara saya nganggap kain pugu negara sia eta negara Jawa kampung dah ya negara urang teh negara agraris perkebunan pertanian sakumaha baheula dikembangkeun ku Bung Karno subur Mahmud tah babari asukeun ka sawah tandat jadi tinggal genep deui terserah dek bagian naon gitu kucuran muka sabaraha mangga urang ye ieu kena anjing ye suku urang garing anjing garing haju antel garing pada garing teu najis suku urang baseuh anjing sarua pada baseuh kahujanan haju kagesek teu najis teh urang garing anjing baseuh urang baseuh anjing garing kara oh ngaji dong aduh jadi kan geunaheun gas kuari tapi lamun digegel mah teh digegel mah atuh mugola tuh mah sebab aya liuran ieu mah keur antal doang teh mah tapi lamun digegel tek ya mugola zo kuari suku urang digegel anjing atau diletak anjing ajukan najis dan najis mughaladzah 7 kali sarua bae eta teh 7 kali kudu sakalina kudu make taneuh endek nu mana bae mangga pertama bae taneuhan
ulah lah nu katilu bae sekali dua kali katilu mangga 4 5 genep terserah terus dipertanyakan tenaha kiai najis moga lazah teh kudu make jeung 7 kali ngumbah padahal mah jasa kali ge make rinso bersih kudu make jeung taneuh sagala eta teh naon elatna begitu-gitu geus dibongkar geus aranggeus gak bongkar ucapan Kangjeng ieu teh kapan perintah Kangjeng nah hikmahna urang nyaritakeun nanyakeun teu kaharti sanggeus kaharti nanyakeun hikmahna masalah tapi lamun urang nganaha-naha mah nganaha nah make jeung kos kitu nya mah teu kaharti teh Kangjeng Nabi kudu make tebal kudu make naon ngaranna taneuh bae emang sabun kitu zaman Kangjeng Nabi nah ieu nu bahaya ge mending disoekeun sumutna ieu berarti kan kita sami'na wa ata'na geus sabake deui bablang geus kaliwat kamari ditafsir ieu mah urang nyaritakeun teh urut gegelan anjing najis mughaladzah umbah 7 kali umbah salah sahijina make kumaha kiai ku ari malamun kurang di bolongan bae haju dipikeun cara di zaman baheula luar zaman Kangjeng Nabi di lain syariat Kangjeng Nabi makapan lamun kena najis mughaladzah teh anta di antarana lamun baju urang kena anjing eta teh akan kudu digunting teu bisa digumbah samping kena najis mughaladzah gunting nu kena najisna tambah baheula mah kos kitu jadi atuh lamun embe digegel anjing manuk digegel anjing bolongan ya mau tidak mau bolongan picel tak kumata lamun dikitukeun bae syariat Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi nyaritakeun bu'ithu bil hanifiyatis kaula diutus kalawan mawa agama anu enteng bakal kabal ku balere nginahin salat bae ge teu bisa nangtung diuk teu bisa diuk ngedeng teu bisa ngedeng nangkarak teu bisa nangkarak ngap-ngapan bae sia wasiat gegeraan eta kan enteng urang ya Allah ya Rabb babari puasa kuat teu kuat ulah mulai sih bil hanifiyatis sah hampang mandak baheula wa syariat baheula bolongan piceun tapi di syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kudu wala yajibun teu wajib ayo kawarong ngabolongan di bolongan urutna teu wajib wa yutra dipikeun teu wajib cukup dikumbah bae masya Allah kan hampang jasa antak orang bersyukur hirup di akhir zaman sanajan loba permaksiatan mana tapi orang boga Kangjeng Nabi na pohara memperhatikan ka urangna boro-boro menuju aya jumeneng kapungkur ayeuna geges teh aya muasih keneh diperhatikan mun lain perhatian Kangjeng Nabi di Indonesia masya Allah mabok geus ambalaya judi ambalaya zina korupsi maling tapi kan ieu Kangjeng Nabi datang ka urang kakalayangan iraha cenah ge sia masuk ka juna letekeun iraha kakalayangan jaga ka Pandeglang ka Serang terus saha nabina warasatul anbiya Kangjeng Nabi na ka dieu secara ruhani tetapi perwakilan perwakilan mantak Kangjeng Nabi al ulama'u warasatul anbiya ulama eta ahli waris para nabi ulama nu dimui bukan ulama nu digolkar no
lo lagi yakinkeun geus sia lain geus sia aya saeutik we kadieu lain cakari itu lain yakinkeun beusi boga pikiran kadieu lain kan sombong amat ya aing mah sombong kadang-kadang tapi make kaedah sombongna sebab dijelaskan al ulama warasatul anbiya teh hadisna aya nu ngajelaskeunana aya geus ka mana nojona jelas coba cenah kiai ka mana ke ulah tenang we coba yang buru-buru we heran aing mah dasar sia membeureun hasud ka munya ulah tetep ulah hasud kanu di partai eta teh pendukung-pendukungan ulama warasatul anbiya nama lain eta mah hanya rame warasatul anbiya rame doang sugan di yayasan lain kan ulama yayasan ge geus lain warasatul anbiya lain besis ya aya saeutik kan sia bangun ka aing emang nu kumaha gitu anu ulama zahiron wa batina asupna warasatul anbiya ten zahiron wa batina kan di yayasan mah ulama administrasi ayo saya ngomong naon ayo ngomong tadi mah ahmadnya rasa kusia sugan tadi ke fudoli ulama panggung atuh teh batu kumaha niat dan panggung aja panggung mau masalah kan pun bener atuh kumaha nu merena bae tah pada bae teu lain kene bae pinter tinggal pinter jago tinggal jago hebat tinggal hebat luar dalam negeri lain bae asal anu lain zahiron wa batin elat-elat dah dijelaskeun ku para mufassirin nah numantan ku teu sieun-sieun gua sama sekali lain-lain bae abeh jarelas ikan kuali teu jarelas nyana ceramah ana warasatul anbiya beh turun sia goblok iya mah keur ngaji ulah geus sia ditu nurunkeun deui ieu mah keur ngaji ge abeh jelas doang geus sia anu ceramah deui yayasan turun ini bukan warasatul anbiya goblok jeung sia-siana eta mah ayo keur jelas-jelasan lain tinggal urang sadar aing teh jauh ge jadi pewaris nabi isinna teh mun urang ngaku bahwa urang pewaris nabi sebab karesepna loba ke Masya Allah nah walau tahammalatil jarihatu ala syaidin lamun nindihan hewan anu dipake buburon kana buronanana anjing bopi lo bahkan ngaranna yemi pepen atulah kasih dulu mengaran ngaran ge ngaran mah kumaha nu ngaranna bae eta ya Allah ya Rabb aduh tuku lagi di imah boga ngaran ucing jeung saha ngaranna eta deh itu modal ngaran lagi malah bejakeun ku aing aja bismillahirrahmanirrahim terkam manuk bunang manuk embean manuk kayak manuk kokotokan teh jauh aya manuk embean sok bisa ditumpahkan teh manuk naon tuh makanya gaul atuh aduh embean itu deh berarti kan bisa ditumpahkan teman asal numpahkannya budak numpahkannya kolot mupae di leuweung loba ya manuk onta manuk berbagai-bagai manuk gede diterkam sieun
beunang karena geus terlatih. Beunang gegelepekan ngadu misalnya ya karena Bandung kontak bahkan gede bisa ditumpahkan ku jelema berarti gagah. Akhirnya terjadilah perseteruan karena anjing nage lihai deui geus ujang ngagegel disedekeun asana belajar besi urang ada disedekeun disedekeun si manuk teh eta kana lamping kana batu atau kana kayu cet tindihan konyana terlatih makan gitu. Terus saya ditindihana geus gegelepekan ya gitu. Bari nyanyi anjing lagi kan terlatih hise hese diajak ngajina terlatih paeh jadi paeh nate ya ieu teh karena ditindihan eta kumaha halal apa henteu tuh kan mun aya anjing atawa mau ngabuburon kemudian terjadilah perseteruan ribut mau jeung manuk ontak atau anjing jeung manuk ontak akhirnya disedekeun ditindihan fakpatalat bisikliha si manuk teh ku kaberatan jadi paehna lain digegel kaku berat blek tindihan terus bahkan awalnya encan kungsi digegel-gegel aja misalnya lantaran kabur ribut kabur gelut kabur perseteruan adu kekuatan ya otomatis lantaran ieu mah terlatih ditindihan blek kumata dagingna geus paeh kan dibawa punya bat barang di dieu aja ieu mah tapak-tapak gegel berarti kan utuh berarti kan ieu kajen kumaha ge lain digegel apalin dengan isyarah-isyarah anjing atau mau bahwa ieu teh disedekeun ditindihan atau emang kanyawan ditindihan halal dagingna masya Allah karim datang ke dinya ya datang ke dia Gusti Allah doaku ya setelah moal ke cerita agama koleksi non karena koleksi ilmu tapi kan lamun ngajina orang Lampung orang Lampung Medan Palembang orang Padang kapake tapi lamun ngajina di urang gitu kapake jepretan gitu jepretan gitu itu kapake geus kuari mah urang moro nate di warteg di Inggris kan jadi warteg kan warung tejal walau kana biyadihi sikinun lamun kizaid keur nyekelan peso ai prak basa koto peso teragrag ai heg dihandap teh aya hayam leuweung atawa ayam urang sarua bae urang cicing di tingkat luhur cekelan golok atau peso belati anu biasa pakai melah kadu sakali teh sehat urang papan melah kadu teh mun teu make kampak teu beukah aya kula pernah dibawakeun kadu bagus jasa tapi rapet geus ku peso geus asakal esekel geus tapi lain kula mah jago aya jelema lagi ada di dieu bagus hararesiun jasa geus peso potong waduh nya mahal teh peso aing aduh cap garpu potong peso golok nilai eta mah pohara teh mah kadu di kampak cek bisalah belah ngan aya nu kena pipis etik eta hese teh nyawa cara mah hese tapi kan neuleuh Haji Arif anak Haji Arif aat melah kadu teh di dieu teh
didengkul malah kadu teh set lah taingan sugi dagang kadu meulahna jadi dia set lah cek aja pengen dicobain nyobaan set aduh ya tapi ping jago kudu aya ilmuwan atuh naon melah kadu teh di luhur da ulah di nu aya pepentilna haji pengen mati dia ditonggengkeun atuh hese aya anu bisa melah kadu tah kiai geus beulah ti heula geus 5 poe geus barilah teh tah kudu mangka peso ieu kerja kelan peso seukeut di luhur tingkat 2 bisa ragag kayak kotok di handap pas leher barang di deuleu atuh ieu mah buntung ti koroda buntung marina ge buntung pasak main pasak wae tak eta kumaha tah lamun urang nyekelan peso ragag golok ragag alat teh pokona ragag haju kena beheungna mun embe mun kotok-kotok misalnya nah kuari potong sakumaha nah sakumaha mencit hulkumna jeung marina pegat halal apa haram ayo coba cepet kan karena ditanya kos gitu bikin ngabigeng boro-boro orang mukaan kitab walau kana lamun aya biadihi di lengan Zaid sikimun pasabelati ai prak pasak kotor agrag pesona wanjaro habihu saidun kena kayam kena ayam atawa kena domba kemudian pan qatau hulkum hawa mariwa pegat hulkum jeung marina atuh pakota lapae lam yahilla sebab teu maksud mencit teh mah kebenaran tah kebenaran teh mah kos kotok ieu bae teh mah urang naik mobil atau motor aya kotok yo kata coba di deuleu barang di deuleu dah ieu mah pegat cenah heula ieu mah kos mencit bae goreng ye teu sah sebab teu maksud mencit boro-boro teu maksud pencokan maksud mun salah teu sah ieu mah bener hulkumna jeung marina mah pegat ngan teu maksud mencit haram witakati syatun wa huwa piyadi pan qata hulkum wa mariwa taqatala lam yahilla urang keur cicing we di hareupeun imah kabeneran loba embe di hareup aya embe Garut aya embe Cianjur karasep kan embe teh Cianjur disebut lagi kasep cek orang Garut kasep amat tak embe barang deuleu nu bogana jobed amat teh nu bogana ai ka embe kasep anu bogana gob jobed atuh kan ulah mendirendengkeun Haji Pendi jeung embe Garut atuh kasepan embe Garut urang Garut bajebut ka embe ge kasep ya kasep embe Garut bah komo eta na direka-reka mah tandukna beh di Garut pasal isuk-isuk beuh pagawean meureun nya atawa meureun arulet tandukna di kitu-kitu terus bola sok memperhatikeun masyaallah paingan terkenal kayak geus rada gede dikahareupkeun tandukna unggal isuk di kitu-kitukeun aya parantina make seuneu di kitu geus etik jadi mah kahareup geus hargana ge atuh di urang membe teh 600 1 juta setengah bude di Garut bahargana teh 5 juta 10 juta baheula zaman kula tahun 80 hiji harga embe geus 15 juta embe korut tapi teu sagarut kabeh aya tempat-tempat teu ada raja bae bulu nage diguntingan dirapihan jadi urang heuleu embe teh isin bab kasepan embe
Cianjur sarua Cianjur kula masa di Cipanas ngaji eta naon ngaranna ngaji palak kira resep tadi dia ngurusan embe waduh di Jambulan baraisan lah urang wetan di urang mende kumaha bisan embe di Paraban tilok naon tilok waduh pakai talancu doang disebut naon talancu da talatok tok juk embe ka dieu ka ditu gak cabu palatok dah oh atuh mah apa jeung palatok cek nu boga sawah oh ieu mbe saha jalu punya kita mah mbe aing barang dia ieu mbe saha nyaho dia muka salahkeun meureun eta Tangerang eta kos kitu tarolol boro-boro urusan mbe aduh leungit banyak na minta cai ka kiai liku salah ulun mbe leungit diangon entuh di palatok entuh itu siapa geus bae aing ngadoakeun sing leungit terus atuh henteu coba bener we aing henteu ngadoakeun bae atuh salahnya lah aduh urang mantak teu kaop gede ieu wari rada deureut ge wari naon ga cangkokan teh digondrong mah lain daerah gondrong mah keur kula leutik keneh ge aya embe mapal kan tagang kembang digondrong datang ke Ciledug ka di Ciputat tukang kembang geus lamun aya embe mapal teh ditewak potong sukuna set tegan kieu bae diteuneun bae dihareup di Paraban entar juga yang punyanya ke sini katanya udah ketahuan dah yang siapa yang punyanya atuh nu boga lagi embungeun deui ieu teh embe aing geus potong atuh geus bae teh dicokot nu boga lagi goblok teh coba jasieun ribut Pak gondrong tak kadit Masya Allah pengalaman menjadi petani baheula kula geletik ka situ tah ieu keur dihuk dihareupeun imah embe loba Masya Allah ya izaya dihuk dihareupeun imah atawa dihanapeun tangkal kadongdong rada leuweung berarti dari nyekelan peso tapi asa malah peso nage baheula makan petani teh dihadapan tanggal kadongdong dihadapan tanggal Ambon didinya teh geus disiapkeun teh paranti ngasah asa kadinya ngasah saha bae ih eta kahirupan baheula ku babarengan eta paran batu asahna ge geus teu diangkat-angkat didinya saha nu kadinya ngasah saha nu kadinya ngasah ya Allah ku ari mah batu asahan ge di kantongan aya nu rek ngasah tah 5.000 atuh mah meuli urang goblok ku parlit-parlit na zaman ayeuna batu asahan bae di kantong baheula mah digelar anu gede jasa kan batu asahan teh segede batu bata teh luhur gede yang rada leutik nah ieu ku asa anu kasar kali geus herang batu asahan lagi dah petani baheula ka kitu geus gasah kitu-kitu kararieu keur mejeur dicekelan kieu embe ngamuk ngadonclanya ya abang wah embe ngadoncla ya otomatis kan nyari gemetar di set wow ya pokoknya mah si pitung keluar golok set ya goblok tugas teh geus santam embe ngadoncla deui ka dieu ya aya keneh ngadoncla atau sekaligus lah begitu rada hebat bener besina nya na ya keli dulu setik set kok iya sia jeung aing jeung naon meureun ye mata aing geus dipeurehan make kadongdong ye sia tukang pencata nah barang di deuleu sapat jadi sapat gonggorokanna sapat marina sapat nu jadi masalah halal apa haram tuh kan ya ini kok sedang menci percis sih bangis walau iktakan lamun ngadoncla kaita jelema satun bewa wa piadi peswaya di leungeun apan koto awul kumu hawa mariwa pegat gonggorokan jeung marina takota lapae lam yahila Masya Allah sebab teu maksud mencit maksud mencit abang karena kabeneran jadi Ustaz salah kalbun
binafsihi Zaid boga anjing buronan disebut anjing lacak geus terdidik neuleuh embeleuh datang kejar bae sorangan ngejar sorangan benar hai halal apa haram Wistar salah kalbun tolong ngincar sorangan anjing nang ngadidik binafsihi sorangan apa kota lah haju maehan buronan lam yahilla teu halal sebab sorangan lain nang nitah geus lain nang nitah mah atuh berarti kan eta mah teu maksud mencit teu maksud moro kan moroan mah kieu ya anjing bobi boro bismillahirrahmanirrahim sap maksud berarti ya maka teu maksud nyana jadi neuleuh pinter sorangan eta mah lain pinter sorangan teu terdidik sebenarnya eta mah pinter teuing aya make teuing teu bagus gelis teuing teu bagus jore teuing teu bagus pinter teuing teu bagus cerdik teuing teu bagus urang ngariung aju aya berkat eta berkat teh diincer bae endek dibikeun sebenarnya kan dicokot heula kan pinter teuing ngaranna haram haram gitu. Sebab lawan eta sarua jeung anjing lacak tanpa disuruh istar salah kalbu la ilaha ta'ala aduh pinter teh buat kaza gitu kan lawistar salah kalbun pagrahu sahibuhu pazada aduh aya anjing lacak teu dititah anjing moroa teu dititah ku nu bogana datang berangkat sat wah cak nu bogana pasti dik moro kajen ku kumaha ge dikeplokan ku cenah sekat habis nah, jadi tambahan support sekat habis atau dikeplokan ya kau mangga tambahnya nah tuh tambah lari kencang benar dibawa halal lam yahilla berangkatna henteu dititah ngelonong sorangan gaza kitu kene lam yahilla lawistar salah kalbun di mana ngencar sorangan anjing pagrau dihayu-hayu kudu bogana sahibu tazada aduh tambah lari kencengna lam yahilla tetep bae teu halal. Masya Allah wallahu a'lam.